ngacaturkeun di sisi sumur heubeul teh. Jang karena nu tadina ngajentul kawas patung, ayeuna mimiti ojah. Awakna ngalengkah lalaunan, nuturkeun sora gamelan nungan ukur kadenge kumanehna sorangan. Leungeunna duanana diangkat, ramo-ramona ngalentik persis kaos gerak-gerik panari ronggeng nu keur ngibing. Padahal mah kaum dangu eueuh sora gamelan naon dinya teh jempling nu kadenge mangan sora angin nu nyusup kana sela-sela tangkal haur. Hiung hiung matak muringkak bulu punuk. Keur kitu torojol Mang Jumanta hansip nu keur ngarona. Manehna heran ningali aya nu gugutrungan sorangan di poekna peuting. Saha eta? Jelema tadurig. Tapi siga sikarna. Mang Jumanta nyorotkeun oncorna. Bray, cahaya oncor nembus kana pepelut peuting. Katenyo jangkarna keur ngibing. Panonna buncelik tapi kosong. Melong ke arah tangkal Kamboja. Biwirna gegermetan. Siga nu keur mapatkeun jang jawokan. Tapi sora nu kaluar mah sora awewe nu nembang. Ayun aming, ayun aming, di ayun ayun. Astagfirullah. Karena eling sia. Karena Mang Jumanta ngagorowok bari nepak tak-tak karena satakar kebek. Blak. Jangkarna ngarenjak. Kubrag. Manehna labuh kana taneuh. Dadana naik turun. Napasna hos-hosan. Kawas kuda tas lumpat. Sora gamelan nu tadi ngungung dina ceulina dadak sakala leungit. Mang Jumanta. Karena luak liuk beungeutna pias koneas. Kunaon kuring bet aya di dieu, Mang? Oh, itu gora. Maneh nu kunaon? Penting-penting ibing sorangan di si sumur jurig. Gura balik bisi kasamut ya. Ceuk Mang Jumanta bari ngaheboh sieun. Karena tuluy katenyo cengkat nangtung. Manehna inget kana cincin nu dipake. Barang ditingali, geuning eta cincin perak teges pageuh naker dina jari manisna. Warnana nu tadi ngagurila perak ayeuna mah rada hideung. Jeung batu beureumna hurung siga ruhak. Karena nyobaan ngalaan eta cincin. Set set ditarik satarikna. Aduh. Karena ngajerit lain coplok eta cincin kalah bagi pageuh, malah ngabeset kulitna nepi ka getihan. Getihna nyerep kana batu cincin. Slep leungit siga nu diinum ku eta batu. Atuh Mang Jumanta si hansip teh masih keneh nyekel tak-tak jangkarna nu hos-hosan tas kasurupan. Oncor ti leungeun Mang Jumanta masih nyorot kana beungeut karna nu pias kawas mait. Karena isik badang eling. Mang Jumanta ngoyag-ngoyag awak karna lalaunan sadar. Panonna nu tadi buncelik bodas ayeuna mimiti malik deui hideungna. Manehna luak liuk tuluy ningali kana ramona. Di dinya aya cincin naga nu batuna beureum hurung. Mang, iya cincin Mang, tulungan laan, panas. Karena nyoba metot eta cincin, srek, lain coplok eta cincin, kalah beuki meulit, kulit ramo nepi ka kadedet. Karena nyengir, nahan ka nyeri. Aduh, Mang, panas, tulungan. Atuh Mang Jumanta milunya kelengen karena nyoba mantuan metot, tapi aneh
pas kulit Mang Jumanta antel kana eta cincin, manehna ngacengkat kawas nu kasetrum. Astagfirullah, panas karena ieu mah lain cincin sama nih. Maneh menang gimana ieu? Tadi di dia mang di hanapeun tanggal Kamboja. Temal karena bari ngadegdeg bakatku sieun jeung nyeri. Mang Jumanta neuri ciduh. Sorot oncorna disorot-sorotkeun ka sakuriling sumur nu beuki poek. Aduh, karena pancekulot oge ulah gagabah nyokot barang di tempat kieu. Ieu masih gana barang nu boga subur. Ayo urang balik heula ka imah maneh ayeuna mah. Geus teu bener hawa di dieu ieu mah. Tapi mang kumaha lah anak ning pageh kieu. Karena meh ceurik Ramona geus mimiti bareuh. Oh, engke urang minta tulung ka bapa maneh atau urang ka imah ki guru isukan. Ayeuna mah hayu buru-buru ini ti ieu tempat. Kuring ngarasa aya nu hadir di ieu tempat teh. Ceuk Mang Jumanta bari narik leungeun karena nuturkeun bari leumpangna ngeteyep sapanjang jalan satapak karena terus nyoba metot eta cincin make ciduh make kesang tina tarangna. Tetep bae pageuh, malah sakali-kali manehna ngarasa eta cincin teh nyeureud kana dagingna kawas nu keur nyesep getih. Mang kadenget ti. Karena ngeureunkeun lengkahna pas nepi ka deukeut kebon cau. Kadengen naon karena Mang Jumanta milu eureun. Tuluy ceulina ngadedengikeun sora nu disada. Kentrung kentrung plang. Sora kenang jeung saron samar-samar. Ciga nu jauh tapi ciga nu nuturkeun ditukangeun maranehna. Eta sora ronggeng mang. Karena mimiti ngeleper deui awakna. oh jang ulah didengekeun, ayo lompat ah. Atuh Mang Jumanta narik karena duanana setak rekabek lumpat muru ka lemur ninggalkeun sora gamelan nu beuki lila beuki rame dina hiliwirna angin peuting.